Ieu teh budak teh kunaon hayo we nya kelan dada. Serangan jantung sugan. Din dinnya yuk. Temalan atuh. Kela ieu leuleus keneh hatena aduh. Asli mah. Oh geus kede atuh di imah kituna sih teh loba reungit ayo balik. Moal karasa keur kieu mah paduh rek dicocok ku engang, rek cocok ku reungit ku siram ge imah asli. Moal karasa naon kitu soalna fokus ka dinya kitu. Aduh, reueus pisan pang Pak Abi teu bisa ngungkapkeun kata-kata naon di kitu. Pokona mah asa nikmat kitu nya dipuji kitu teh. Berarti mana mah kelemahan gitu dipuji nya. Baiklah kumaha maneh aing mah teu ngarti. Nu penting mah ieu nuhun kitu nya, sing kagentosan kuno langkung, sing sehat bari ieu panjang umur kitu nya. Gede milik bari barokah. Kitu meureun Din. Amin, makasih banyak doana nya Besti. Besti cenah. Sami-sami, Bro. Nya sok atuh pati payunnya abi di dieu heula euy, sok sing salamet. Hayu bareng sia teh yang diculik. Moal aya nu wanian ka Ci Iom apa? Santai. Maneh hayang dileg-leg ku jurig atuh hayu balik bareng sia teh. Moal atuh pas santai siga ka saha wae nih. Rudeng abi masarangan oge juga atuh ti heula we. Rudat aing mah calik di dieu. Teu bisa leumpang ieu teh, cangkeul. Si keher kalah diuk gerah hayu Din sia teh. Hayu balik sia teh kalah aniprak atuh. Hayu sia teh balik uni gumasek pisan manehnya mun maneh leungit kumaha sia teh riweuh kabeh aing mah. Hayu tuh patunu lila. Oke lah pul ieu si Udina hese aing mah. Paur ieu bisi leungit kumaha. Itulah antepkeun we cenah diteurik ku kalong wewe lah. Pek tajurig merek lah. Heuh bae antepkeun lah. Tuman aing mah ni kesel nungguan lagi atuh. Meakeun pisan waktu aing mah. Hayu Hayu sia teh sampah. Sampah. Goblok. Dilaleng le aing mah. Kesel tadi. Gila Hayu sia teh. Hayu Din, hayu aing mah. Hayu sia teh makhluk berwarna kuning. Hayang kepuji sia mah nya. Mun teu euleum sia mah gumasek teh atuh. Hayu sia teh balik kaburu telat aing ieu. Buru. Hayu sia teh balik hayang kasupan jurig melak cangkeng aing maneh. Bae lah antepkeun we lah. Hayu urang balik we. Tunu aing mah kesel nungguan ge. Hayu bae antepkeun ke balik sorangan meureunnan. Bangun teh lah. Aing maneh kalang ngahajakeun atuh sia teh. Hayu sia teh balik aing maneh. Bae tinggalkeun geura sok. Kan jurig lah. Nih marak satu nya orang teh keur bunga ieu teh. Cicing tong diganggu. Ternyata emang bener anu diomongkeun ku si bapak teh nya urang teh mirip jeung Jepri Nicole teh. Jadi boa kitu aya sangkut pautana jeung manehna kitu. Bisi urang teh adi anu kapiceun atawa kumaha nya. Atawa bapak urang teh emang bener bapana Jepri Nicole gitu. Ngan ari ka urang nama imah dedekna jadi aya miripna kitu nya. Din balik sia teh. Din. Ayo. Ngaganggu wae. Ayo euy. Oke lah tuh sampah sih teh. Setelah mengumpulkan semua peteuy, mereka mengadu ke Pak Ustadz dan minta saran supaya masalah ini cepat selesai.